Kuari mah nu norekat teh atuh orang pamarentah. Jadi aja saya mengadengin lagi. Torekat mah geus kudu anti dunia aya di sekelan ku urang Pemda. Boga murid deui nya iloh beres ilallah sumbangan dah. Nya torekat kos kitu tampiling gua aing sia. Kudu geus anti dunia. Ulah aya tanda-tanda bahwa dirina teh ieu resep kana dunya kakarak meunang ngembangkeun zikir. Lamun urang can datang ka dinya nitahan bae zikir, ulah mengatasnamakan torekat. Lamun geus mengatasnamakan torekat, kudu nyaho disenserikeun. Kos jelema pepencaan, ieu Cibande dak ditu. Cibande kos kitu disetak we sia. Cimande kos kitu, tah nu nyahoeun ka Cimande masangna lain kos kitu atuh disenserikeun. Tanu matake kuari mah cebul aya ahli torekat. Udeng-udengna 2 bakul. Ternyata kata dunia lain gitu torekat. Cenah ieu aya orang PLN ahli torekat dek di PLN dek di PLU aing mah geus pokona. Nu penting anti duniana. Sakitu bae teh. Pocena ieu mah dimui, geus teu main mui teu main naon pokona mah. Resepkeun teh ka duniana. Mui moal resepkeun takorak sia meureun. Bukunya nabi mui jalan dunia kok gitu. Buku kiai anu ansub ka mui teh podo dunia ka ditu teh eta. Aduh ulah norekat zikir bae, ulah ngomong-ngomong torekat dicabok sia ku aing. Buku kiai ge anu ngembangkeun torekat ka belah dituna kudu tamatan make kebo. Manya guru torekat namatkeun make kebo. Tambahan deui cenah make emas 100 gram, tampiling kiai kos kitu nya. Torekat mah geus kudu lalaunan sasamara, ulah bebejanya geus kanjeun bae. Ulah nanaon geus cukup kembangkeun zikir ke naik nage nang tangga istikharah. Kara waktu yang mah ahli ruhani masang tabel di dinya ahli toriko siap melayani konsultasi ruhani belum abah belum mun aya di mana bener di belum tidak usah sih aku ki uji aing da tungtung nama kita kena nyaho nu sabenerna kena nyaho. Jadi ulah bangga ngadenge di Pemda aya ahli torekat, di MUI aya ahli torekat, di PLN aya ahli torekat. Ya ngaji kuari ngaji supaya nyaho torekatan modern kos kitu teh torekatan sasar sama kos kitu mah. Syariat bae heulanan mun masih kena resep dunia mah. Nu rekat mah geus ninggalkeun dunia menuju Gusti Allah Subhanahu wa taala. Atuh cenah saha jelemana ka aing sia bebeja nya jelemana mah. Ulah waka pidato torekat sia. Tah, mun ngaji pan urang jadi nyaho, kuari lamun ngadenge. Oh, kiai anu cenah norekat. Tapi lamun geus beres dirinya mah kudu mencet kubo. Kubur kiai kos gitu. Salah, artinya salah. Dek torekat naon bae ge, ieu mah pendek ka Allah. Geus teu duniaan saya tiga-tiga. Beat mah ge geus lain dek dunia, ieu mah dek Allah Subhanahu wa taala diganti ke torekat mah. La ilaha illallah nage la maqsuda bihaqqin fil wujud illallah dimaksud kecuali Allah. Berarti mun dagang kudu maksud Allah, mun pamerintahan kudu maksud Allah, mun silaturahmi kudu maksud Allah, mun tani geus ulah aya maksud Allah kudu maksud Allah, mun ngaji kudu maksud Allah. Ieu ahli tarekat ceramah nage direuleuh amplopna di dinya keneh. Yang dideuleupan ngan 500. Eta panitia goblok geus ya. 500 jauh beli bensin goblok. Enggak barat tuh kayak torekat 3 juta tuh katanya nggak torekat itu torekat kos gitu seret habis kos gitu saya geus acak-acakan ya kuari geus acak-acakan tak geus acak-acakan Masya Allah wani nyin majlis taklim zikir tapi dunia wani ngembangkeun torekat tapi dunia baheula mah susumputan kieu nu norekat teh kadeurina teh geus luar biasa ibadahna we. Oh iya beureun. Barang disumbang embung aya naonan di jerona nu mantak embung disumbang. Ririungan geus embung aya naon sih kieu eta embung. Ketiganya mah dahar teu sambarangan aya naonan sih. Tah eta teh kaharti ku batur. Oh berarti dekat Allah doang ieu mah ieu. Aya mah ahli torekat daharna 2 bakul. Disumbang ku pemerintah malah menta deui. Ceknya nanti itu macam kebagian kabeh mun bisa mah 2 kali lipat ieu torekat cekos kitu. Mun aya sumur mah paling dibebaskeun ka sumur. Tak alas ngomong torekat sia. Di Pemda aya nu ngomong-ngomong torekat, di MUI aya ngomong ulah ngomong torekat zikir bae atuh.
Soal tarekat izin sia kanu nyaho di dieu teh pan loba wali sing hade di Banten mah loba wali sing hade walingi